peting ngalambur nepi ka gering melaan taeun kahujanan kepanasan kaanginan unggal usik nyeri cangke melaan taeun nyiar duit pahibut ukur kertaeun ngoprot ke sang haredang ukur kertaeun usum 7 kuriling ngerakat tarantaeun sagala ukur kertaeun melaan taeun alah masih semangat hampir kabeh lalaki di alam dunia digawe sate kapola melaan taeun anu kuli anu supir anu hansip anu dagang jeung nu mali melaan taeun bisa jaga ringkas mun seubeuh taeun lihat mukanya bisa leuleus ngarempleh lantaran taeun loba jalma nu paeh lantaran taeun teu wangi kejo sapoe nu ngarebek taeun omat-omat ulah waka beres ulah waka cangko awoka omat-omat ulah waka beres da kuring mah ngomongkeun beteung masih pasek des pahaja panganten up Hardi kantun kacilnya aja alah semena ya kene panganten ya terus assalamualaikum nih adiknya siapa buntang banting nyiar duit barang peting ngalambur tapi kagering melaan taeun kahujanan kepanasan anginan unggal usik melah dangkeng melaan taeun nyiar duit pahibut ukur kertaeun ukur ngotot karesang hargur kertaeun pusing 7 kuriling mikiran taeun sagala ukur kertaeun melaan taeun hampir kabeh lalaki di alam dunia digawe sate kapola melaan taeun anu kuli anu sopir anu hansip anu dagang jeung nu mali melaan taeun bisa jaga ringkas lantaran taeun bisa leuleus lantaran taeun loba jalma nu paeh lantaran taeun teu manggih kejo sapoe nu ngarebek taeun omat-omat ulah waka ngeres ulah waka cangko awoka omat-omat ulah waka ngeres da kuring mah ngomongkeun beteung waka cangko awoka omat-omat ulah waka ngeres Milad da ya kuring mah ngomongkeun beteung alah masih pasek des kumaha sor hep selelele jah yang nah aku terengket emang ibu hanya masih air project dan sister reketan masih awalnya buntang banting nyiar duit barang peting ngalembur nepi ka gering melaan taeun kahujanan kapanasan kaanginan unggal usik nyeri cangkeng melaan taeun nyiap duit pahibut ukur kertaeun ngoprot ke sang haredang ukur kertaeun pusing 7 kuriling mikiran taeun sagala ukur kertaeun lantaran taeun adede hampir kabeh lalaki di alam dunia digawe sate kapola melaan taeun anu kuli anu supir anu hansip jeung nu dagang jeung nu mali melaan taeun bisa jaga ringkah mun seubeuh taeun bisa leuleus ngalompreh lantaran taeun jajan dadar loba
teu ngap Jalan cengek. eta mah teu kuat yang ngamba haseup rokok teh